Nyieun kue aug kesekian kalina. Nah jadi caritanya barudak ieu mamaleman emak aing heuh emak aing mapan beuki bedak ieu cenah ge kana aug beukinan aing atuh heuh jang ngeunah cenah ge aju ieu aing bedaknya rek nyieun aug deui. Pertama-tama barudaknya heuh ieu aing mesek kalapana ja terbuat padak tina kalapa laju kalapana badogolan keneh alias baruleud keneh ju ieu dipesek heula. Mantas dipesek lanjut barudaknya ieu si kalapana diparudan heula meh alus kadoang kieu pan kadeuleu nya geus alus mah da kalapa tipungketan jeung gulana diaduk-aduk laju beungeus diaduk-aduk ta budaknya ieu dibagi dua ja caritana ieu ne ku aing dibeda warnakeun nya hiji mah ieu warnana warna kuning tah sedangkeun anu hiji deui ieu ku aing dibere warnana warna hejo supaya menarik teh barudaknya pan kadeuleuna laju ieu lanjut daknya di wadahan jandeuk diseupan tah dak diseupanna kana hawu meh teu boros gas kebel ti kebel augna tadaknya geus ararasak tuh ditamplokeun ulah pohodak dipotongan nya meh kabagian saeutik sewang pokona mah nyieunna babari alat-alatna babari jeung rasana budaknya leuleus liat pokona mah mantul beh.